من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأرجلهم من خلاف أو ينفر من الأرض وأرجلهم من خلاف أو ينفر من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم واعلموا أن الله غفور رحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu al-ayah. Allah wa nazala fil Quraniyyin, turun ayat mengomentari kaum Quraniyyin, kabilah. Kabilah mah biasa nanti antara lebih titilu tapi kurang dari 10 gitu ya. Tersebar ya pokoknya nama golongan eta, golongan Qurani. Lama qadimu al-Madinata wa humal kacaritana eta kaum Qurani teh datang ke Madinah dina kaayaan itu garuri. Padahal mah ceker walu teh. Tapi garuri kabeh. Berpayah. Itu ya teh. Tetangga dia teh dikhawatirkan lah awak jalaku gede. Itu
tapi kalau fa'adzina lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Terus kanjeng Nabi ngizinan kaida kaum Quraisyin itunya ayah menuju ilal ibili. Nah keluar dari itu dan karena teh kalian supaya ngaluarkeun ieu Quraisyin ilal ibili kana onta sudah meres dibere izin pikeun meres onta wa yasrabu min aqwaliha wal baniha. Terus eta kaum Quraisyin teh nginum kana cikiihna onta jeung kana susuna onta. Onta cenah onta mah kabeh lagi bisa jadi uban termasuk cikiihna ulah katanya. Ya eta teh lamun ka peternakan onta teh ditawar eta teh ngan hargana teh leuwih larang batan jai susuna. Pernah baheula asa dokter jeung waika tawaran ulah mah nanti itu karubar aja cikihon apa banyak ciri susu nate tan susu nate ente hadir langsung oke langsung peres langsung minum itu masalah. Fala masahu dina nalika geus sarehat maras teh Quraisyin teh qatalu royan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalahka eta anu ngangon ontana teh diparaehan wastaqu al ibila kalahka harayangeun kana onta kalahka tadi datang kadinya dikali-kali sok cenah kadinya tah karunya berean ieu minum cenah nu barang ku ciki onta jeung susuna minum waras geus waras teh kalahka diroga hala mengangon ontana teh diparaehan dah hayang onta. Nah turun ke ayat innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Innama jazaa'ul ladzina angin pastina hari babalesna jalma-jalma yuharibuna anu merangan iratina Allah ka Gusti Allah wa rasulahu jeung utusan Gusti Allah. Jelema anu ngajak perang ka Gusti Allah jeung Rasulna teu nya kumaha ngajak perang eta bi muharabatil muslimin kumaha jalma muslim perang jalma muslim teh sarua jeung ngajak perang ka Gusti Allah jeung Rasulna tah nu kitu jalma-jalma nu kitu babalesna teh teu hukumanana teh acarkeun wa yas'auna jeung jeung lumaku eta ladina fil ardi di muka bumi fasadan kalawan karuksakan ungabega teu ya ngarampok jeung sajabana tah babalesna jalma-jalma nu kitu teh itu eta ayyuk qatalu yang dipaehan ieu ladina au yusallamu atawa disalib pancir disalib au tuqatta'a atawa diteuteung naon aidihim leungeun-leungeun aya ladina warjuhum jeung suku-sukuna ladina min khilafin badani susah. Geusna lamun leungeun nu katuhu sukuna nu aul fauna fil ardi atawa dibuang. Ya. Au teh itu ditartibil ahwal yang nartikeun jadi kieu-kieu lamun teu kieu-kieu lamun teu kieu-kieu. Tadi balasan teh kahiji ayyuk qatalu. Nah, paehan eta mah hukuman pikeun jalma anu maehan mukul. Yen karusakan di alam dunya teh maehan batur maka hukumanana paehan teh. Wasallu liman qatala wa akhadha al-mala. Anu kadua ceuk tadi aw yusallabu disalib salib mah
pikeun jelema anu maehan bari jeung ngarampok hartana. Nu bogana dipaehan hartana dikuasai. Eta mah hukumanna teh disalib. Nya banjir. Terus al-tuqatu aidihim wa arjuluhum min khilafin aidi tetep leungeun eta jaman waqatu liman akhadha al-mala wa lam yaqtul. Aidi tetep leungeun jeung suku di suku sama eta mah jang-jangna anu nyokot harta unggul tapi henteu maehan. Lamun maehan unggul dipaehan deui. Lamun maehan ongkoh nyokot harta ongkoh disalib. Lamun nyokot harta unggul teu maehan tetep. Nah, terus ayun fauna dibuang. Eta pikeun saha wa iwana liman akhafa faqat. Jamal nyingseun anu unggul teh mah. Itu ngeun nangana teh nyangin keresahan. Qala hu Ibnu Abbasin nyaritakeun hukana eta non Fatul liman qatala jeung sajabana Sahih Ibnu Abbasin Ibnu Abbas wa alaihi jeung tepan kana qaul anu di kalau Ibnu Abbas Asy-Syafi'i wa Imam Syafi'i wa asau qaulaihi jeung ari anu leuwih sahih fi qaul Syafi'i eta an-salat alasan pada fadli bisa teh tilu poe sama tadi paehan bunuh heula geus tilu poe kana salib pancir nya tunda di alun-alun atau di pawang lembur gitu tah jelema kalian cenah kaharapok sarerea ya di naga-naga teh di dieu wakilah qablahu qalilan jadi sakalawan memeh dipaehan salib heula terus paehan wa ilhaqu bin nabi ma ashbahu fit tankhili min al-habsi. Nah, tadi dibuang kabar di Islam hese dengan tempat ini teh ayeuna mah dibuang ke penjara. Penjara tempat itu. Di kiasan kan. Zalika tahari itu hukuman dicaritakeun teh eta lahum jam ladina lahum eta jam ladina khisun ari kahinaan itu fit dunya di dunia walahum yang eta pikeun ladina fil akhirat di akhirat ada benar siksa timun anu gede ta eta teh di dunia kahinaan atau bermukanya di akhirat kan sedang disiksa angger di akhirat mah intinya angger di akhirat mah tentang siksa neraka illal ladzina tabu qabla an taqdiru alaihi illal ladzina kecuali jamaah tabu anu pamawati ladzina. Nah eta teh tadi teh lamun kitu teh lamun kamu pae ai tobat mah memeh pae jeung ditarima tobatna nya beda deui urusan ya akhirat moal disiksa ari di non ari istobat tur ditarima tobat min qabli an taqdiru dina samemeh yen ngawasa eta ladina alaihim enak anjeun kabeh alaihim ka iladina sampai meh ditangkap tapi geus tobat. Tama fa'alamu mangka kudu kanyakeun ku aranya kabeh Allah kana sesuatu salata ghafur zat anu seueur hampuranna ka paramehanna ka jalma-jalma anu doraka terus tobat. Ya doraka model tadi maya saja. Rohimun tur anu maha asih. Ya